Tak Mang Rudi ayeuna gaduh lauk nila mun sakit badagnya sagede beus tapi spiona. Tuh, badag pisan kan? Sampai meh diolah, kurang cek lahnya jenis kelamina. Oh, ternyata itu jenis kelaminna teh perempuan. Jadi ulah dicabak bagian anu bawah nanya terlalu sensitif. Tuh. Jadi ku Mang Rudi ayeuna rek dipegang bagian huluna meh leuwih sopan. Tah sateuacanna Mang Rudi terus bikin sambal cibiuk tuh. Meuni moronyoynya. Lanjut ayeuna urang asakan laukna euleuh geuningan mun dibadag pisan jadi teu cukup ya kana katelna. Ayeuna bade dipotong wae jadi 2 bagian laukna, sangkan henteu hese digorengna. Terus dipotong, dicek heula minyakna teh tadi ieu teh minyak ditagukeun dina lun kompor tapi hese panas. Tah sangkan minyak meh gancang panas, teu deukeun panas we coba we minyakna dipeurepan.